dulu. Oh, ari bokor dek anak DKM da dewek teh hayang boga katurunan nu soleh jeung soleha. Saingan eta mah euy palabah apel teh tiluan pamuda Kasep jeung Beunghar. Di antarana aya si Imron. Aya Imron di dieu? Aya. Aya si Anas. Aya si Kausar tiluan. Kapangih kemarin ku DKM. Waduh aya pamuda tiluan ieu ngapelan budak dewek. Urang tes ngaji cek pada kayak ka dieu maneh kunyong we si Anas saha ngaran maneh ngaran abdi Anas Pak Ustad bacakeun surat Anas wah kita ngaji teh euy pan ponok Anas mah Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Salamet euy si Anas mah. Bagus. Nu kadua saha ngaran maneh? Kausar Pak Ustad. Bacakeun surat Al-Kausar. Dibacakeun aku tilu ayat inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Salamet nu katilu ribu Imron tanpa alah eta mah euy ka dieu sia saha maneh kunyong si Imron saha ngaran maneh? Ngaran abdi Imron ngan sapopoe sok disebut kulhu. Udah aya nu pondok bari. Alah do kana kulhu sia mah. Kangaranan cinta teh awewena bogoheuna mah kudu kasih cepot. Ari bogoh ka anak DKM dawet teh. Ari unggal peuting sok maling buah nu DKM. Impas. Eta geuringan di tukang guruan imah teh dipalingan unggal peuting sakarung. Sadar meureun pa DKM di mana ibu buah anu sim abdi. Eta mah bendu meureun bu ngadama sepanduk ngejeblang di tulisan make spidol. Ceuk pa DKM teh kieu. Dilarang ka paduk. Sok sanaos. Pa DKM terang tapi Allah Maha Uningan. TTD DKM suka mana? Dibaca itu abdi teh. Anjay. Kasaya. Giliran dewe eta euy. Didudut spanduk teh Bu. Diganti make spanduk anyar. Ceuk abdi teh kieu. Sumuhun pa DKM Allah Maha Uningan tapi Allah tara comel. Jadi hiji-hiji ya duduk nama ya pulang enjing nu bade nikah teh Windy Astikanya putri kedua Bapak Ahyadi sareng Ibu Titi Kurniati teu acan kulem gitu Bapak Ahyadi bade nyawer gitu ka dieu Bade wah eta mah luar biasa pokona mah teu kaum digentraan namina 3 kali Bapak Ahyadi nu kasep Bapak Ahyadi nu kasep golosor 500.000 amin biasanya eta teh malahan mah di aya pakadesnya da cenah ceuk Pak Ahyadi teh abdi mah kumaha pakades we asa dicontohan lagu pakades abdi pada turutan gitu cenah ngalagu heula ajan ah numpang di dieu oge aya ibu juru kawih ya pernikahan sing penangkara hayuan
Teh Windy ngecebna 100.000 ngan panada dicepot saparan